Gimana bro? Buruk kali ya, saya teh ya aing sorangan ya. Oh, bos bisi ngadat, saya teh ke restoran, ayeuna ya. Kumaha? Sok sok. Yuk. Anjing aya tukang dagang naon nya. Ieu mang saya keur aing ya. Ku aing dipajak heula sia. Ini si Kasman. Tambah yakin aing ngarek gitu lah, acting pura-pura mabok heula aing mah. Dagang naon euy? Udah, Kak. Ente dagang kali teu izin ka urang ya. Nyampura lah. Geus aing minta ieu hiji geura mah. Mangga. Jata heuh. Dagangan sampean saya menta ieu. Kumaha Lumayan, ngaganjal-ganjal beuteung dah gedang hiji teh ah. A few moments later. Si tadi aing kesalna aing nyeri beuheung aing uang maneh. Oh tadi bosnya telepon. Terus nyeuseul atuh maneh. Lain tadi bosnya telepon nanya ke setoran aing digebegan. Aing setoran kumaha ieu? Ngalewat eueuh lah ya tukang dagang mah aing dipajak gitu. Menang. Beunang udang 2 sike. Can aya mangsa. Can geus semuanya sakit saudara dia lah. Tung mangsa anjing. Aya mangsa. Sok sikat. Ayo. Ada. Di mana? Gitu. Turun. Sakedeun turun. Aya naon aya teh ah? Minta ke ieu ke minuman ke rokok urang. Ah, tong sok ngambok. Aslina. Bener Setelan gaya rokok teh buka duit. pisan aslina tuh. Ente nyaho ya daerah saha? Apa? Ente orang mana sih? Orang ditu. Yang sok lain bawa sepedana. Terus mana? Balik we, tong bawa sepeda. Ayo bro, kabur bro. Sepeda uing lain rumah. Bro, lumayan ya anjir sepeda Ya, halus. mau dijual mah aya 2 jutaan mah. Beunang 3.000 ge ieu mah. Si bos mah burung atuh we. Ya heuh. Yang geus ayeuna urang ampikeun we heula heuh. Geus we di dieu heula urang nena mangsa deui. Cicing can cukup atuh karge sepeda. Urang parkir heula di dieu atuh. Sugan aya nu bawa motor. Aduh, kena euy aya. Urang teh ngarasa disegani daerah dieu teh urang teh atuh. Bro, itu ini mangsa deui tuh. Ih, Ya, saya mawa kantong keresek juga ada harus. teuing duit sigana mah teuing naon. Tapi banget apa banget cara. Heula aing minum heula teuing ngayu ngarada apa ieu. Aduh buah. Saw. Nuran. Masih mana ente? Lumayan. Dia naon dia? Iya, telepon. Daya deui Pak rokona tuh. Iya, taya dulu. Aduh. Jaket orang. Balik. Naon, bro? Lumayan dengan sanggup. Mantap. Ayo, bawa. Bukan dia. Lah, cicing ngarek kamar-kamar. Budak sama nih. Buruk aku Budak awal. kalau aku buru. Boga. Iya, iya kan baik sungguh. Kamu kerja kau mana ya? Dan tahun es. Ayo, lumayan lah, masih buru banget. Balik.
Oh, lumayan orang ibu nangkes. Bos nih. Oh bos. Oh hasil bos, oh duit mah tuh menang, yuk menang barang weh. Oh iya siap-siap ditunggu ya. Ya ini dia biasa di pos. Yo. Bos biasa. Kita dia. Siap-siap weh. Bos, tolong bos. Bos. Mana kita dengan duitnya ya? Asin teh. Berhasil bos, handcaging sepeda. Iya, berani pakai aku MK ya. Ya, itu merahnya mah. Tapi sepeda ge bisa dijual bos. Bisanya. Lumayan. Coba tuh nggak bisa. Ayo. Ayo tuh. Ayo. Ayo. Kok naon, bos? Tulungan aku ya dapur, nyeri. Mantapnya tong pengalaman tuh bos. Mana ada ikatnya tinggi hanya yang labu. Jadi gigi Tulungan penolong. aku. Ayo cengkap bos. Terus. Iya bos. Sepeda.